Ibu jeung bapak bingung milari hiburan. Upacara adat Atanapi Calung. Buruan hubungi 086373966630. Calung Gembul CS. Berkarya, berkreasi menuju sukses. Sarang simkuring serombongan istri calung modern keboces anu dinaungi pisan simkuring tiasa hadir dukonan pangulang akurat besar sebol hajat mudah-mudahan singga cetin panggibun karang kalamu pemberakana manaku kasadaya aturan milu tekuang aturan milu tekepang aturan lain kasadaya aturan milja tepang syukuri serombongan aturan milja tepang hatta daya para uleman tapi nangkut jaketna aduh lieur asa daya aturan jangan tebang sarang simkuring serombongan aturan minum tebang hatta daya para penonton tapi aja tenang aduh raya sadaya sarang simkuring serombongan istri calung modern keboces aturan wilujeng nonton hatta daya para penonton aturan wilujeng tepang hatta daya para uleman aduh layeun sadaya kurang ada kenal hah? Lamun batur malik mana milu malik atuh lo si cing wae atuh. Lamun batur malik mana kudu milu malik atuh lo si cing wae atuh. Buset. Nah. Lain aing ya, aing meni waas ningali bibir sia. Lamun batur malik mana kudu milu malik lo si cing wae. Nah, gitu loh. ya, malik siga batur tutur gendeng aba-aba gendang. Ada apa sih Besti? Ngomong Besti si abongat pas muntah awi. Malik siga batur nah tuh. Aku lagi tidur di bangunan. Pusat. Ya, si Emma pantasnya guling aduk wah. Ingat tengah bangunan wae si eta mah.
Kenal? Nggak bencong pada nanya. Ini ada apa sih ini? Buset ya. Ya saya teh keur nyalung. Cekena teh waktuna mang eta balik. Oh, kita balik. Teh, udah ya. Tak. Ya, catat gue lain catat. Buset, biar aku dulu teh. Ini balik dari mana sih ini? Ih, Benghar. Benghar Harideung. Kalau aing kasih mata Benghar tuh, Benghar kaya. Kumaha. Contohan coba. Sok. Gitu. Gitu. Jadi kalau aku mau balik itu kakinya harus pabelit. Itu contohnya. Oke, siap. Sok. Tuturkan apa-apa gendang. Aturang melujang wangi melujang petepang kanggo sareng simkuring serombongan seni calung modern kebel jazz. Aturang melujang wangi aturang melujang nonton asa daya para penonton adolayeuh asa daya. Macet. Ya, tempo dong. Oh, harus bisa melihat dari mata batinnya dong, loh, ya. Oh, jangan sampai kemaluan gue, loh. Memalukan. Saya kan sebagai somet, oh. Contoh anaknya lalaunan coba coba cok. Nah, sak. Lalaunan cenah dia. Jadi kalau balik aku harus gini. Nah. Coba. Cok, berikan nih. Cok. Aturang melujang wangi melujang patepang kanggo sareng simkuring serombongan aturang melujang wangi asa daya para ulama nu tepina nu jatesna adu ayeuna asa dayana. Batu banget sih, lah. Aya malik nganyilakakeun batur. Saya tambah ini ya, Mang Nyai mah lebay, tahu gak sih, loh? Lebay kumaha? Saya mah tekap aya awewe garulis nih dia sok gitu api-api lampu. Oh. Sok labuhan nya. Lebay loh, lebay. Mana emang lebay. Kamu kenapa jatuh? Unggal boga penonton anu ieu ge galulis. Awewe loba lalabuhan we sieun mah. Awewe anu radio tuh. Ya. Di kamari anu di sumur batu. Aya awewe pake dari bonding yo. Alus, bule. Eta mah ngahaja bana dibitukeun. Wayang-wayangna. Aya naon awewe diperhatikeun. Lain giraha hideung mah mah asing. Apa tuh ya? Waktu dulu tuh ya, lu apa gue kan lagi main nih, hah? Kan ketemu cewek tuh, rambutnya merah, bajunya merah, terus celananya merah, sepatunya merah, tapi kehutu-hutunya merah. Kata makanya itu nempon, raban di tangga kalapa, kata pada hayang kapanang teh, geret teh, alapu, hayang kapanang teh baik gitu loh. Karena gimana ya? Apal tuh kota mari ka Jatiluhur. Oh ngomong aja arek
Awe gulis. Nah, pokoknya mah masih dada isinya mangnya lamun mangnya lakat di bayi berarti nempo awewe gitu. Ya, terasaan mah. Rasaan mah balik ke imam ke balik pencetan dah. Ah, juga cenah siapa lebay. Lebay ayo we. Gimana? Awas ya ulah ngomong jati luhur dewas ya. Moal. Sakeureuh ngaberangkatan. Ya, siapa ayah bener ku bener na Malik. Nah, atuh ngait ka lemangnya aya tuh. Barengan. Majuan ge. Ini tiba. Batur Malik dalakeun bos aing kan. Nah, sok contohan kemangnya, contohan cik. Nah, tingalikeun. Sok. Sok. Nah, gitu. Kela mangkela. Eta tung wayah kieu aing numpakan tungtung saha? Suara gendang. Oh suara Suara gendang. gendang. Sok. Sok. Aturan lujang wangi lujang patapang kamu serang singkuri serombongan. Aturan wilujeng kepang kata gaya para uleman nu tebinan nu caketna adu alayeun kasadayana. Ya. Ya. Arisnya paling kita kumas. Kumas eta. Ya, muplat lah. Oh. Jadi kabawa aku panggung. Aduh, jadi ajurutan kita tuh bener atuh balik atuh. Hey, bro. Siga batur. Bro, jangan malu-maluin Besti, bro. Kamu maliknya yang bener, bro. Jangan jadi pocong. Buset atau eta baunan ya. Eta baunan denger baunan coba. Ya mun misalkan geus nyabak taras teh kumpah heula ge. Buset kuat tarasa yeuh kuat hanggu. Cing nu bener amat tuh Malik nu bener ah. Nah, Malik ka penonton bener. Pangkat anyar iuk ngarinding benang dandan direnceng-renceng dengan biasa dailahana pada ngagonjak kusarea. Penting harita manehna keur bahagia tempat toel geget pisan punya asa nu deuaan. Pada poe harita manehna keur bahagia tempat toel geget pisan punya asa nu duaan. Panganten anyar iuk ngarinding benang dandan. Hey.
deketin. Ya kamunya atuh cicing wae di dinya atuh. Ya kalau misalkan aku nggak tahu kan aku lagi akan omong bejaan tuh bejaan. Ya, da ileng teh geus gede geus dewasa. Ulah yang di bejaan wae cing atuh tingali. Batur geus muter ngurigna sia di dinya keneh wae. Muter. Muter. Heeh. Oke. Tah. Oh, beri pintar sih teh nyalahkeun ka batur mah. Tah, muter. Tah. Paman teh anyar tiup ngarinding unang dandan direnceng-renceng biasa dari laharna pada ngagonjak Gan. Dapur mana dapur? Dapur mana dapur? Jadi namanya Hari saya kira nanya ke dapur. Kurang peri beteng ya. Nah. Ayo sih. Wah, abis sampai pecah sama hilang. Ya. Maksud kuring teh lain kos gitu lain. Lain muter kos gitu lain maksud kuring teh ya muter nguriling. Patutur bujur. Iya dalan. Maka tilak dituturkeun bujurna ku nu kadua. Ku Mang Dacong. Mang Dacong tuturkeun bujur dalan. Tah bujur Mang Dacong dituturkeun ku Mang Nyoy. Heeh, tah maneh tuturkeun bujur Mang Nyoy. Oh jadi patutur bujur. Tah heeh. Padalang maju ya. Padalang maju. Dituturkeun ku banget. Bukan sion ya. Kuat ganteng pisan, kuat ganteng. Betul. Ya nu kadua ya, si geuneuk ya si geuneuk. Si geuneuk. Naon sih? Eta mah belum sampe. Lah. Si geuneuk maju. Dituturkeun ku si kupeng. Ya makana ge nyoy, mun aya awewe teh ceuli tong kupeng-kupengkeun. Oh, dia sama. Ya, si emang lebih bisa nama aing mah nya. Aing mah aya awewe sok labuhan. Kadang-kadang cerita sok diputer-puter jadi ketongnya. Si kupeng jadi. Si kupeng maju ya. Dituturkeun ku Aliando. Buset, atuh ku Aliando. Tidak aing geus seueur pernah ge Aliando masuk sepatu. Buset, teh ieu osok ditutup-tutup. Ya, di mana-mana ge Aliando mah ganteng. Oh, iya ganteng kos kieu. Wah. Tidak. Si Aliando mangkat ya. Dituturkeun ku marmot. Jadi patuturkeun bujur. Oke siap. Ka bujur mah sih. Kamana we bujur samana tutur. tiup ngarinding unang dandan direnceng-renceng biasa dari laharna pada ngagonjak ku saririang basa penting harita manehna keur bahagia kebak toel geget pisan punya asa nu dua basa penting harita manehna keur bahagia kebak toel geget pisan punya asa nu dua tangan temannya. Ayo terus. Ayo siapa kadang-kadang kita dudukkan bujur. Ayo terus. Ayo. Good. Kita ngadanya. Kata. Ya. Ada saya kamaran ada yang nganaon katanya yang nganaon. Bujur si Inyoy eueuh. Buset geus aya. Geus aya di dukun tidak. Sana bro. Atuh aing mah. Inyoy bujurna ieu loba bulugan. Ya. Senyawa. Aduh. Zak. Ada ini kumaha sih Aris ya? Hei, engkau ke sini. Zak.
Gila. Ya. Siapa kena tentang nuturkeun bujur batur geus eureun oge ngadelung wae atuh. Ya lah, aku mah gimana instruksi. Kumaha cuman. Kan kata dalam tuturkeun bujur. Terus apa yang salah? Oh, maksud bergaya nya nuturkeun bujur tamun geus eureun mah nya geus ulang ngadluk wae bujur mah nya ditutur wae muter-muter mangnya berekeun mangnya aya kira-kira teh hayang bujur mah sok. Tah. Siapa? Lebay di wae tuh. Unggal aya awewe oge loba lalajuan. Lalabuhan wae. Iya. Kumaha. Kenal kota. Mesti apa ya? Geus banget nyawa di mana yo? Rasana Jatiluhur deh. Kenal kota bisa nganyahoan burnya. Eta mah pake alat pula basuh. Oh, diceos. Diceos kono eme teh kanyahoan geus. Mangkat kan itu. Eme tingis tah. Laganana. Jang. Ayo. Ya. Sabayana ibi sorong-sorong arep. Ya, La ilaha sahabat Kusariya Masa penting harita Manena kerbahagia Pokoknya geget pisan Punya satu dua Penting harita Manena kerbahagia Pokoknya geget pisan Punya satu dua Pangantinan jentan Tiup ngariti Ngenantangkan Diriti Berbiasa Tak ilaha Pada nakonjak Ku sariria Betapa tiada Bagaimana terbahagia Tempat kau yang geget pisan Duaan Antri ada penting harita Bagaimana terbahagia Tempat kau yang geget pisan Punya satu dua Pangantin hati Rinti Benang-benang Rinti Biasa Tak hata tapi gampang Tuhan. Aku jak Kusariria Ya. Siapa ingat teh kumaha tuh? Dendam ka mana, gerakan ka mana Jimbarang atuh di jalan. Hey bro, jangan nyerang-nyerahin aku bro. Aku ngiping ini nggak sama gendang bro. Coba dari Sing napa kana irama? Tiup karisi Benang-benang Diriti Gak biasa Siapa bener tadi ada tidak? Contohan. Tinggalkan Betapa tinggal kita Manena terbahagia Apa kau yang punya satu dua Betapa tinggal kita Manena terbahagia Apa kau yang deket bisa Punya satu dua Pangan tenanya Tiup hari
Direng-direng biasa Dailana Benar tinggalin lagi. Usareya Nah, bisa berubah dari kecaraan atau mereka mana sih? Saudara kikil-kikil baik. Nah, nawar mantelah kapayu. Nah. Pamanten anyar tiup ngarinding menang dandan direng-direng Asal kamu dikecek pisan. biasa keilahan pada agonjak Oh. Iya. Hidang katanya caranya. Ya, Arisnya tuh nonton lupa kadinya. Oh. Siap. Tuh, aduh. Kara eta. Ya, yoga tadi. Ya. Ya eta si tadi ngigil gitu kalau itu ada lain. Ngigil. Lupa kapan. Ya, cing atuh cing bisa ngabedakeun mana waktuna keur digawe, mana waktuna keur dahar. Mantak lamun beureuteun tadi meme naik ka panggung dahar heula. Kan ditawaran wae bukan kata oge. Ayo putra potong sogo Siapa? Aduh. Ya urusan ngigil kumaha saya cokot sangu ka handap paparas mana ya. Sabodot teuing arek nigel ke arek kita nih anu peribeuteun. Peribeuteun si peribeuteun dengan aya waktuna. Engke lamun geus buyar kejo goreng. Ngaranna peribeuteun mah eueuh nu diengke-engkekeun. Ya, mun salkeun galang arana teu. Asup digaro teu? Digaro. Nya peribeuteun atuh naon? Dah. Nya dah. Aing kadinya nama kadinya nama salah Kayak bising salatri dalan. ieu lain urusan ngigil ieu kumaha. Ya anak marmut ka mana ya? Cek aing ge. Ya gara-gara maneh si Teddy pundung tuh eueuh ka mana coba. Oh iya. Sok. Iya nu ngibing eueuh. Orang yang ngibing dia tuh kajet. Ya. Mana dia? Ya, bari jeung peribeuteun oge kudu bisa nepatkeun waktuna. Oh, nya bisa tepat itu. Doeran mah saya doeran mah. Pimpinan ngerakeun. Calung mana sih calung? Calung gembul. Calung gembul. Nya kajeun. Kejidang sama tidak besar ya. Waktu udah digawe, waktu dahar ulang ngerakeun atuh ya, ngerakeun atuh teh ngerakeun. Ulang teh giliran digawe na kunaon siatur dahar. Bari dia boleh betul kudu ditahan. Hajar ya. Hajar. Ngerakeun. Teu hidup pisan. Pajar teh mah teu dibere dahar tina tadi. Demi Allah. Waktu nanggung ieu teh. Demi Allah Pak, ini namanya sih nyanyi ya. Waktu nanggung. Nabat mantap dahar sia teh. oh Suara ke mana tuh dalam? Siapa mana? Abu Syed. Ya, ari waktuna manggung mah nya manggung. Ari keur dahar. Si arek ka mana nya daam-daam kene. Tempat oge tarana. Aya kieu hayu ngadalaan dalalahar. Ribut masalah sangu aya kieu. Ribut masalah sangu. Osmuha dalam kepolotot. Dalam kehidang tuh. Emang aya keneh kitu lauk. baiklah para hadirin
Pada malam ini Bapak Atta sekeluarga dihibur oleh Gembul CS. Dina wengi ieu sanes mungsa ukur pemain calung doang. Aya artis di Jakarta. Di Jakarta. Heuh. Saha, Bang? Lesti di Selayar, Lesti di Selayar. Terus saha deui? Subro di Banten, Subro di Banten. Saha deui? Acah di Bakan Ekem. Sama bi aja. Yang dibabakan Ekem mau aja aya ge eha. Kan Ekem aja. Atuh doong atuh. Ya lamun eueuh eha nya bak atuh bakan Ekem. Itu bakan Ekem aja. Baiklah hadirin, sebelum para artis pendukung naik ke atas pentas, Anda jangan dulu kemana-mana setelah yang satu ini. Apaan kau? Eta naon eta? Eta naon eta? Iklan heula iklan. Oh iklan. Iklan betul kos kitu atuh. Ma, Apa tuh nu iklan mamah jeung bapak teh duet? heeh. Duet. Wait, Urang jadi anakna, dia jadi mamahna. sorry. Mama. Hah? Tanya mama. Mama, iya, jawabnya iya. Mama ya? Nah, itu. Mama, Ya. kepala Ina sakit. Dan tiba ku terong. Wah, uang sudah kieu mah. Minum bodre. Minum bodret aya ge. Minum bodret. Nah, balikan deui. Mama, Ya. kepala Ina sakit. Minum bodret. Tapi Ina belum makan. Boro-boro sia aya encah. Kudu saya turun tadi. Sama iklan kos gitu teh. Emang aya keneh lauk. Aya tuh ulun. Iya iklan sok tah mangga cong iklan mah anu ngareunaheun. Pasti enak. Tentu sehat. Semua suka susu saya, susu BEH. Hidang susu BH. Siapa yang cerekan Mang Dogi? Dari Sabang sampai Merauke, menjajah ke pulau-pulau Indonesia, tanah airku. BEH selera. Hidang Apa yang mama cari? Kotilan, kotilan. Mama cari kutan, pentilnya hilang. Buset! Pentilnya leungit gitu. Susu saya, susu Fiona. bendera hidung. Onah, binyol terus. Ada mama, Ada mama, ada papa, ada papa, ada nenek, ada nenek, ada kakek, ada kakek. semua naik kijang. Hari sia Lempang lagi. Ayo ki, orang pintar minum tolak angin. Kalau orang bodoh jadi kerok, kamu ketinggalan. ngomong-ngomong masalah di kerok, aing jadi ingat ke pamajikan. Kumaha tuh? Kumaha. Orang teh eta pamajikan teh asup angin. Kerok dia ku aing ya. Kerok. Pamajikan teh ya. Terus Kunan di kerok teh keluar aksara. Naon tak aksarana? Anda belum beruntung. Ale-ale udah nanti hidang siapa? Kerok teh sabulah. Oh, sabul ada di kerok. Coba lagi. Tangges dicoba lagi terus itu kumaha tah? Ya langsung we ku yang dicoba dah. Iklan nantang kudu hese. Kumaha? Aya dina TV ge. Kumaha? Tah, Maksud iklan apa tak? Mijon. Sama kia umpam itu. Ya pantesan nyoy ya. Ah, Pertama dinya naik motor kita udah ngebonceng ya. Gak, ku tiang listrik kan nyengsol, can minum ijon.
Dan nyampe eta akademi teh ari kamari nu menang di akademi. Saha sih? Anu urang Karawang. Oh si Dila. Baiklah hadirin kita sambut Dila Akademi Indonesia. Maaf ibu, punten. Pasihan jalan ibu, pasihan jalan. Apa. Aduh cilaka bu, bapak. Iya mah lain si Dila. Aduh, lain iya mah rongkeng monyet. Sugan tepan kamari aya beja nama ikok tetos maut. Meni tengtengan ka euceut. Meni tengtengan ka euceut. Geus kuat kantosan dah handap nih gurubut laleur. Buset. Mana Aya teh di gerubut laler. Ya, amuran mah tadi ya panggil kaluhur ngadon iklan. Mang urang itu bisa iklan gitu. Oh, bisa aja iklan. Bisa tuh ayo yang iklan. Aku mah iklan Si aja. Ucu kapital iklan. Ya, Bu Joko, anak Bu Joko calingan. Oh, usah. Cacingan Jadi lain calingan atuh. ya kabeh pemain calung. Heeh. Nih hari dia mun kalok gitu ih. Nu ganteng atuh. Oh, siapa tuh bodas wae. Teh, sekieu mah geulis, Bro. Buktina kemarin Mbak ngajang saya. Oh. Sebal. Pantesan atuh embe nu nganjangna ge. Mana kurang kumaha euy maka babaturan hayang naon sok we diberekeun. Babaturan hayang nginum, dibere nginum. Babaturan hayang jajanan ku aja. Babaturan hayang mandi di pandian. Babaturan hayang ih. Yang dikihan ku aja. Ayo dilep mana rek nyanyi ka dieu. Oh, ari ieu mah da istri. Beneran kudu cek eta mah kudu teh ngawi. Heeh. Ata. Oh, mau. Ngawi. Nyinder, Bro. Oh, nyindet. Oh, Ngawi. berarti lain penyanyi dangdut atau di kieu mah. Ngawi. Oh. Ngawinya. Dirinya wajidar. Abdi ngawi. Iya mah ari sinden teh sebutna teh juru-juri Juru kawi. Apunten Bobis artis tanapi biduan nu kayakeun suatu aku hapunten pisan. Iya, emang ari sinden biungna kudu emong kos gitu. Hah? Banyak aing kudu skill banyak ngakak kayaknya. Heuh, sudah kudu emong, Bro. Ya boleh. Ya heuh. Lain sinden lain. Nah, Eneh banget. aku kuat bonok. Aing hekrak nyawa sinden meni arijid. Aya isin aricin, main kocok meureun aricin. Hidang, itu kolot sia bola. Ieu aing nyawa siang keur ngajuruna keur samagaha. Pasti sama kah jadi bangetnya kos saya. Penyapet poe. Gara-gara hideung meureunnan. Nepangkeun kali panggil kasadayana, nepangkeun sini kuring teh. Tah sing tah apa ieu ce ieu? Cici cangcut hideung. Ganti kaya Kaya. Ya aya oge. Cici campuri lo. Eta bener teh. Ya, cici teh pamajikan aing. Ya gara-gara buat gelong ya kaca teh jadi kieu ya. Arek ngahalang tina wanda jaipongan. Oh nya bisa atuh. Bisa gitu. Heeh, coba ya punten kuncina tina C jeung F nya. Atawa kunci Inggris. Coba dites. Sinden masuk ngagereulun. Ibu ngahaturkeun. Sagibing atuh. Ngibing mah nyanyi. Semangat aya ngibing mah. Sok bajida sok. Ngibing-ngibingnya siap. Ya, Pencuk. mana nyinden urang rek pencuk. Yang kayak orang mana
nyinden orang. Ngarusak. Ibu hampunten ibu, kakarakeun ningali sinden kos kieu. Hanya karaknya gelung coplok. Gitu deh. Gana tuh belum aing mana coplok suan gua kue. Punten. Ya siap belah mana banget. Kayak tuh beda mana banget pada kelong bro. Kok benar si gembul ya? Ya, aing atuh ya sok cikung dirinya cikungan. Hah? Iya, bener aing iya sok. Sok. Ibu ngahaturkeun. Ya aku patepang sono. Ya tekenging manyon teuing. Da sia mah geus Ibu ngaturkeun ya lagu patepang sono. Ari patepang mah dangat ieu. Ari patepang dangat ieu. Ibu ngaturkeun ya lagu patepang sono. Ibu ngaturkeun ya lagu patepang sono. Ibu kerabalan kan karena kasih ibu. Saya ngatur